teh gabaram tah. Cau amo disisikan heula. Dia tuh cai mah pangisi kan itu cau. Lah keur naon deui? Bah, Ayo. Mak acara naon, Mak? Hah? Ada acara naon? Bade mate syukuran. Nya. Dina muludan. Abdi syukuran ka Gusti Mas Suci kanu kawasa. Abdi teh dipasihan damang. Dipasihan rikina sakedik oge geuning alim teh alhamdulillah. Ta ayeuna teh abdi teh babalik pikir syukuran ka Gusti Mas Suci kanu kawasa ka karun karuhun. Ka Nyai anu geulis ujang anu kasep. Itu mate ayeuna teh kita daramang geus sadayana gitu. Ayeuna atuh anu abdi nu di dieu nu dihiburna cing damang, atuh nu ngahiburna cing damang. Amin. Itu anu kitu mah cing sukses pokona mah kitu we. Sadayana najan abdi kabagian siang oge. Da abdi teh hoyongna mah wengi kitu wengi teh oke kitu malam Senin. Ngan. Kurantaran ceningan padet nya abdi nu melehan maneh. Antara pencak Orang nama atuh da pencamati sangkat jam 10 oge ka itu jam 8 moal bajar maneh. Da meureunan ieu oge mah samana sok ai mah aya hiburan pencak mah. Hanya garoena pe jam 7 ge ayeuna ge atuh. Jam 7. Nuduh mana kumangke. Oh, jam 7 engke. Wah montong gitu. Oh, ulah. tong pamali. Oh pamali perku ieu geus nabrak ieu.